Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana be ayana. Nya ayeuna atuh Mang Dedi baris neruskeun ieu hanca carita si kancil ti Pakidulan baris dihanca bagian anu ka 62. Sakumaha nu kantos di Bandungan bagian anu ka-61 ku alatan kasapi wanci pedaran Mang Dedi kebegat wanci na mangsan medarikeun kaayaan lalampahan Sekar Sakti anu harita dipuntangan tulung ku kadang warga masyarakat di eta lembur anu eta lembur katalena lembur leutik nu pernahna di sisi piluweungan nya pedah eta cenah kaeta lembur sok kedatangan ku kelong bodas tah. Kumaha tu para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore dina onggelning ieu carita. Nyi Sekar Sakti satuluina daek teu daek nohonan nyanggupan teu nyanggupan teu mudah-mudahan cenah eta kelong bodas teh tong ngadatang di kadinya nya satuluina mah Nyi Sekar Sakti teh jadi semah urang dinyawe dihormat cakumaha biasana disuguhan dahar diajak ngobrol kabeh somea estuning pikaconggaheun pisan. Sanggeus dahar terus atuh dijajabkeun ka Tajung kaparengan teu jauh ti imah sesepuh lembur. Sabadana aya di Tajung anu jajabna mah balik deui we. Sadengkeun Nyi Sekar Sakti mah harita teh kelakah diuk sesoranganan. Mikir meunikeun ka ulang da kumaha pilampaheun. Tapi ras inget atuh kana amanat eyangna. Yen kasusah naon bae oge pasrahkeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Teu kudu susah, teu kudu bingung. Naon sababna? Sabab di mana aya urang nya di dinya ayana Allah. Hartina Allah teh marengan ka makhlukna. Sanajan ka mana-mana ge. Da Allah Maha Uninga, Maha ningali, tur Maha Kawasa. Nya angin ka Allah masrahkeun sagala rupa persoalan teh. Kitu ceuk greentesning hatenya Nyi Sekar Sakti. Terus atuh turun ti Tajung. Wudu heula sakumaha biasana. Geus deui ka Tajung. Kaayaan alam di luar harta jempling pisan. Lantaran teu aya jalma anu wani-wani ngulampreng peuting. Katurug-turug atuh dicaram ku Nyi Sekar Sakti. Yen ulah aya nu wani-wani deukeut dikitukeun sote hariwang lantaran saeusi Tajung hayang aman ulah kanyahoan rusiahna bebas disalin atawa naon we ulah kanyahoan kudulian. Sanggeus wudu bebersih prak ngalakonan salat magrib terus wiridan bari jeung hate manteng kanu Maha Kawasa. Nanada supaya maksud jeung tujuanana engem pangobul ti Allah. Sadengkeun kaayaan alam luareun Tajung. Saanyana urang lembur teh teu bari sasare peuting eta mah. Naon sababna lantaran ngerasa sieun jeung keung. Bisi datang deui kelong bodas.
Tiberang keneh oge anu baroga budak leutik mah dikekepahan teu menang jauh bisi dirawuh ku kelong cenah. Nya nincak kana puting harita teh ngaharenen we di imahna sewang-sewangan teu daraek sare sedengkeun atuh di luar sepi jemping teu aya nu kadenge. Iwati suragaang jeung jangkrik bebence weh jeung cari cangkas patembalan jeung pada baturna. Sakapeung sok kadenge angin leutik nebak kana dangdaunan seah nambahan keung jeung sieun. Tapi nyatana parat nebikeun kalam isuk teu kungsi aya kajadian naon. Jigana bae doa Nyi Sekar Sakti teh kenging pangijabah ti pangeran. Dikobul maksud diijabah sapaneja. Penting eta lembur teh aman teu aya nu ngaganggu. Kelong bodas anu dipikasieun teu aya datang. Berai berang manuk recep di sarada mapaesan kaayaan alam. Hayam jagok kongkorong mapag sumiratna cahaya sang surya nurek medal ti belah wetan. Atuh puguh we es kuning matak waas jeung matak bunga. Ari langit telenglang teh tedeng aling-aling. Bengras pikabungaheun. Lir bengrasna hate Nyi Sekar Sakti anu geus bisa ngalakonan tugas kalawan lancar taya kucuana. Torojol sesepuh lemur nguru katajung. Mapageun Nyi Sekar Sakti babakuna mah. Hadena geus sagedang dan kawas kamari. Pake calna pangsi kampret jeung iket percis we lalaki. Alhamdulillah. Aman penting ieu mah. Muga-muga we tiasa sacarasna mah. Upami tiasa mah ulah wangkaang katos we di dieu di lembur bapa. Ceuk eta lalaki kolot ngomongna daria pisan. Hatur nuhun Bapak. Nanging rupina abdi teh moal tiasa nyumponan pamunut. Margi abdi kedah enggal mios deui supados enggal dugi kanu dimaksad. Ceuk Nyi Sekar Sakti bari ngajuang buntelanana darek lempang deui cenah. Allah. Hanya kae aduh. Mangga atuh ai teu tiasa diangkeun mah. Mugi-mugi we sing salamet di perjalanan. Dina mangsana Nyi Sekar Sakti bijil ti Tajung. Burudul urang lembur ngalampurkeun cungcong ngajak sesalaman aya nu nganuhunkeun, aya anu mileyankeun, malah aya oge anu ngan ukur manggut teu ngedalkeun lisanna naon. Ngan jelas tur sidik sarerea ge ngajenan jeung ngahormat ka Nyi Sekar Sakti. Kumaha atuh ungi enjing sareng salajengna ieu teh? Ceuk Bapak nu pangkolotna harita. Insyaallah. Mugi-mugi Allah marengan. Atanapi marengkeun sing ulah aya karamana naon. Nuhun. Mugi-mugi we atuh. Bari jeung lempang atuh teu ari kunembalan anu nanya. Leungeun gugupai panon rutret atuh nu hiji can kajawab geus pok deui nu sejen ngajak ngomong. Atuh paciweuh riweuh Nyi Sekar Sakti harita ngajak sasalaman kanu dikencah nembalan anu dikatuhu. Bari jeung terus ngalengkahkeun suku kitu ge lalaunan. Nya nu akhirna mah Nyi Sekar Sakti lolos dina panghadang nu ngajak sasalaman. Terus limpang mapai-mapai jalan desa dijajabkeun ku paneuteup urang lembur leutik. Anu ngarasa leungiteun ditinggalkeun ku Sekar Sakti teh. Lantaran teu cacap ngabuih ngomong atawa ngawangkong. Teu seubeul padeukeut manako moal atuh ngobrol saeutik pisan atuh nineung mata kayang tepung deui. Nasubri para wargi tunda eta lemur leutik nu pernahna di sisi leuweung teh. Ayeuna urang Bandungan lalampahan Nyi Sekar Sakti. Lembur geus kaliwat serog kareuma ka Tegal kasampalan. Mipir-mipir pasir turun gunung unggah gunung na teh jangkar ngembing akar. Terus kebat maju mulon.
Da anu dituju teh aya di kulon ceuk bejage kitu jeung kitu beurang peuting ge. Rupa-rupa pengalaman kapanggih di perjalanan, dipegat begal, dipegat maung, dipegat orai, dipegat banjir. Malah kungsi katalimeng segala rupa teu nyahong kaler jeung kidul. Kan untung kaburu sadar deui sarta bisa nuluykeun lalampahan Majung Kulon bari ngagunakeun ilmu pirasat anu husu. Kasugri para wargi, gancangna ieu carita Nyi Sekar Sakti teh geus sabulan leuwih apruk-aprukan di Pileuweungan. Ngalalana maju ngulon jeung ngulon rek ngajugjug ka gunung Karang teh. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe. Poekeun di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu ka dieu. Nyi Sekar Sakti bingung teu tungtung susah nu taya hinggana. Dahat naha di mana keur sare? Harita teh mangsa alam kira wanci sariak layung. Jangkrik-jangkrik di sarada mapaesan kayaan alam. Lonok pating kereuleung bebence meuni motah. Tapi mungguh di jero leuweung mah geus poek meuni merdong pisan. Lantaran tutuwuhan cerangkung badag daunan rangkatak atuh karandal gomplok buni nutupan jero leuweung. Korosrak atuh Nyi Sekar Sakti leumpang di nu bala. Nincak kalakai anu garing hipu sorog ka hiji tempat rada lenglang jeung eueuh jujukutan. Ukur kitu we kalakai jeung areuy hoe cacing ngaramat kana tangkal. Reg atuh Nyi Sekar harita eureun. Eta aya di mana? Eta tangkal kai meuni galedek kitu. Sakumaha bawa luhurna nya? Cek Sekar Sakti ngomong sorangan bari jeung tangga. Kawas-kawas nu hayang nempok ka langit. Padahal poek merdong ka luhurna mah. Ngan dihandap remeng-remeng. Sabot keur kitu ana gaur teh sora maung. Segor sora begu. Cari cangkas atuh jeung bebence patembalan. Sato-sato sejena atuh harita meuni gandeng estuning mata keung. Kawan tu di jero leuweung geledegan. Nyi Sekar Sakti harita rada ngahlas oge hatena lebah dinyana mah. Ari sabab di antara nu geus kasorang nya didinya anu pangkeung-keungna. Leuweungna atuh harita meuni ngagegedeg mata keung mata sieun. Dahareun hese pupucukan eueuh nu ngeunah. Rata-rata pahit jeung pahang. Bubuahannya kitu keneh. Paling untung buah huni bebetian oge langka dirinya mah. Da eta tatangkalan gelede jeung luhur eueuh tutumbuhan anu betihan. Iwati humut hoe we anu bisa dipaksakeun di dahar teh malapar teuing kitu ge. Nya harita meuni ngahulang Nyi Sekar Sakti teh. Diuk dina tangkal kai akarna anu meulit kana tangkal. Terus mikir mun teuras kana amanat eyang nama bawa matak ciriknya nya dina awahing ku sedih. Kan bae sangsara ge dabongan karep sorangan. Sasat sangsara dihaja dijieun ku aing-aing kenehkeun. Satungtung boga keneh tanaga jeung pikiran mah aing moal sieun moal keung. Sabab yakin Allah oge moal ngantep moal nyiksa teu pupugu. Itu cek gerentes ning hate Nyi Sekar Sakti. Jung atuh nangtung. Biwir toleh kunyam mapatkeun panjinglar setan siluman. Terus metakkeun ilmu penemu pamuka panon supaya bisa awas kana kaayaan anu sakitu poek petengna. Rek kaluhur brek katenjo kawan jelas tangkal kai gede jeung luhur dahana ngarandakah. Dauna gomplok nguyupuh. Pantasna teh rada laluasa lamun sieu dipake pamondokan atawa tempat sare. Geningan tempat anu merenahkeun ku aing ek ditaekan bari nguji kabisa nyoba ilmu anu geus cekel ku aing. Cek gerentesna Nyi Sekar Sakti terus singkil rek naekan tangkal kai anu sakitu gedena.
mun seg nurutkeun akal sehat mah asa pamohalan make kudu bisa naik. Ari sabab borok-boroning pantar awewe dalah lalaki purah leuleungan oge jigana moal bisa naik ka dinya mah komo da poe karita teh. Tapi edas pikeun jalma anu nyekal ilmu pangabisan nu ampir masagi. Naik kena tangkal kai lain pagawean anu pamohalan. Nya harita ge kitu, nyi Sekar Sakti gesingfil. Terus lempang ngedegetan, keplok-keplok tangkal kai ditepak sabaraha kali. Terus kepoh atuh niup dampalingeuna. Cenah rangkek. Nyai Sekar Sakti naik dampalingeun jeung dampasukun napel jiga nate kena kulit tangkal kai. Rapat teu beda we kawaslingeun atawa suku cak-cak. Terus ngeureuh muru kaluhur. Naik berjing ati-ati panon melong kaluhur napas rada ngahegat. Buntelan disorendangkeun dina tak-tak belah kencar. Sabot kitu ana hiu atuh angin leuweung ngendageun tatangkalan. Ngayun-ngayun dangdaunan sorana seah ngaguruh nambahan keung jeung sieun. Cari cangkas dihangap jeung bebencek rame patembalan. Ditemadi ku sora cihcir simut gadung jeung sora lonok pating kereuleng. Nu akhirna Nyi Sekar ningrat teh harita tapi kalau tuju karawak kadadahan segede beuteung kurawil clek diuk dina cagak anu gede. Terus nyarane atuh kena tangkal tumanina dalalega malahan mah make bisa nyanghun jara sagala rupa. Alhamdulillah geuning teu burung bisa naik aing. Aman di dieu mah. Piraku mau ngarek bisa nuturkeun onaman Gitu ceuk Nyi Sekar Sakti hatena lugina ngarasa aman jeung tumanina. Gaur sada maung di sada. Patembalan jeung baturna tayohna maung teh leuwih ti hiji. Sugar segor begu kudubu kurowa jebu. Sebut harta lumpat ngajauhan. Jigana bae begu teh sieungeun ku raja leuweung. Menang sawatara jongjongan mah Nyi Sekar Sakti teh ngahuhulang ngarasakeun kacape di ongko. Bari jeung nitenan kaayaan di dinya. Poek keung matak sieun. Sasatuan bisa rada beuki rame, malah sada tueuh sagala rupa, sada tando, sit uncuing jeung soram, merak patembalan. Tegasna mah kabeh oge estuning matak buring kak bulu punduk. Cacak mun lain Nyi Sekar Sakti majigana moal geus kumaha moal. Pikeun nentremkeun hate mantengkeun kayakinan. Nyi Sekar Sakti babacaan terus sisinglar metakeun pangawasana ngabudakeun paparanianana nyinglar setan siluman bisi aya jurig nyeliwuri aya setan mindarupa. Bisi aya kelong newo-newo reupeureuh nyarane kana dahan kai. Ari awak karasa tiis lantaran angin peuting mimiti karasa. Beda jeung angin ti beurang. Atuh nu tadina hayang sarete kelakar ngahodhod tiris, gado noroktok, leungeun rada ngaleper, kawas-kawas anu liliniheun. Gusti geuning tiris. Kumaha petana ari geus kieu? Horeng teh kieu rasana ari jalma keur ngalalana. Teu aya pisan kangenahan. Mun kurang-kurangna sabar mah matak balik atah-atah moal mawa hasil nemu cekil. Kitu ceuk geurentes ning hatena Nyi Sekar Sakti. Waktu terus nyarele kaayaan di leuweung eueuh robahna. Aya we sora sasatuan anu matak ngahudangkeun bulu punduk, ting puriding jeung puringkat. Tambah-tambah kuratungnya jajantung. Seberna hate ngan untung beuki peuting mah rada carang meusan. Tayohna bae langit bengras katurung-turung caang bulan. Najan kekep udang daunan oge teu burung aya anu maloncor kana sela-sela dangdaunan. Jiga-jiga nu nyaangan ka Nyi Sekar Sakti nu aya dina dahan kai anu gede.
geningan rada caang ayeuna mah ye. Teu kawas tadi teuing. Lamun aya nanaon bakal kaciri. Kitu geurentesning hatena Nyi Sekar Sakti. Terus babacaan deui sabisa-bisa si Singlar taya kendatna bisi aya nu ngaganggu cenah. Tapi nya kitu, najan Nyi Sekar Sakti hantam-hanteman si Singlar, mapatkeun rupa-rupaning ajian jeung jajampean, tetep we aya nu datang. Ari sabab eta tangkal kai anu dicicingan aya nu ngageugeuhna, aya nu bogana, aya anu ngaku minangka milikna. Nya kira-kira tengah peuting kadenge sora angin ngaguruh muni seah jeung aya nu pating kerebos kawa sora jurang atuh keur hiber di awang-awang. Atuh Nyi Sekar Sakti muring curinghak tangah bari jeung jajantung ratug tutunggulan. Aya naon ya? Angin ngaguruh kieu sada aya nu hiber deui. Nah manuk naonnya gede-gede teuing pedah peuting we kitu. Jeung Nyi Sekar Sakti ngomong sorangan bari jeung terus tatanggahan tapi edas teu nenjokna naon. Kocapkeun di Jomantara di luhureun leuweung geledegan anu dicicingan ku Nyi Sekar Sakti. Harita teh aya nu ngagaya bag hiber. Nyaut atuh ditarik ngadatangkeun sora anu ngaguru handaruan. Oreng si manaha oreng. Nyi Mayang Setra alias si Kelong Bodas teh anu karek mulang tas liliaran ti pelemburan. Neangan mangsa itung-itungna babaraha teh pajarkeun teh tambah kesal teuing. Ari pamatuhanana taya deui iwal ti tangkal kai gede anu harita dicicingan ku Nyi Sekar Sakti. Gayabag, rek henteu pisan, tapi dasar Kelong irungna ungas ingus seukeut. Ku saliwat oge geus bisa ngambe bau-bau manusia kana hiji makhluk anu beda jeung manehna. Atuh teu tulus endeukna teh kalaka gureber we mumbul deui kaluhur pisan bari jeung ngomong si jeroning hate. Bau naon ieu teh? Asa bau manusia. Nah di dieu teh bot aya manusia. Di mana ieu jeung saha dieu? Kakak kokok itu nanti berijeng terus nguringan. Eta tangkal matana gular geler neges-neges kahanap suga jeung sugane manusia teh katenjo cenah kumanehna. Sadengkeun Nyi Sekar Sakti anu harita aya di dinya. Dina mangsana aya nu ngadius luhureunana meuning ngarenjag. Lantaran karasa aya angin nebak ka manehna. Tapi angin duleuwukan ngan di dinya we wungkul jeung kaambeuna ge bau hangru. Masyaallah, bau naon ieu teh? Pokna Sekar Sakti bari jeung tangga ari breh aya nu ngagayabag badag. Rupana encan sidik dengan sajurelat kaburu kaluhur deui. Sabot keur kitu sewot deui atuh kawas aya nu nyamber. Da eta we dang daunan tangkal kai eta meuni motah katebak ku hiusna eta angin. Tangkal kai anu cicingan asa ngariuk arek runtuh. Tapi ukur ngan diendageun bungkul ayun-ayunan kawas katebak ku angin topan. Lebah dieu Nyi Sekar Sakti ngerasakeun tenang. Nya tuluy nama tunang tunge dina dahan kayu. Terus mapatkeun ajian hap-hap pindah. Cileng, hap! Kalayang atuh awakna murag kahanap, cawe nincak taneuh. Langsung siaga, bisi aya mau ngamuk gajah meta. Cilaka, aya balai ya. Cek geurentesning hatenya Sekar Sakti bari jeung tatanggahan. Bisi aya musuh nu ngadodoho. Sang geus kitu. Cekikik. Sadanu seuri sorona handaruan mata keeu ngandung aweuhan. Bulak balik di jero eta leuweung, matak maruringkak bulu punuk sarta matak kukurayeun. Cenah, seor sadadang daunan katebak ku angin beuting. Eta surat datangna beti luhur rep atuh
Sekar sakti tanggah kaluhur terus nages-nages anu ngabulagedeg hidung luhurin tangkal kai ilakuli labreh katanya jelas tur sidik pisan aya nu ajeg nangtung bari jeung sukuna teu adek kana nanaon jangjangna oyag-oyagan matana bolotot semu anu hurung. Ya Allah ya Rabbi, makhluk naon eta makhluk manuk lain kelong lain lalai mah komo asa pamoalan moanya aya lain kitu be aya ku aneh ceuk Nyi Sekar Sakti dina hatena. Cakakak aya nu seuri sakapeung ngirung sakapeung mah atuh semu ngagerem. aya manusia aing tep jeung manusia di jero eus jeung jika ambewe Kitu seuri anu tiluhur daya lian iwati kelong bodas teh anu rek mulang kana patempatanana ngan kaganggu ku ayana makhluk nyatana Nyi Sekar Sakti korosak burusut kalakai murag ni rabeng malahan ma aya anu ninggang kana tarang Nyi Sekar Sakti goyobog eta kelong wewe teh harita ngadeuketan ka Nyi Sekar Sakti. Ayeuna mah aya di jero leuweung sahandapeun tang daunan tapi encan apa kana lemah anger we ngangkang teu keuna kana nanaon. Beuki lila rupana pikasieun beuki sidik tur jelas atuh mending ngacengok Nyi Sekar Sakti harita sajongjongan mah colohok bari jeung nyidik-nyidik wujudna eta makhluk pok deui mayang setra harita. Magang urang manusia renengah ngaon sia teh aya di imah aing rek ngaon kumawani unggah ka imah aing curang calutna teu sopan sia. Pokna eta kelong bodas teh alias jajaruana nama mayang setra bari jeung terus ngadigleuk maju lalaunan tapi anger teu napak matana beburlakan mencrong we ka Sekar Sakti atuh puguh harita oge Nyi Sekar Sakti ruas manehna teh nyangka yen eta tangka kai teh aya anu bogana da cacak mun nyaho kitu mah moal teuing kumawani unggah kadinya da memang nya kitu di alam manusia ge sarua bae unggah ka imah batur tanpa izin mah salah kaasupna teu sopan. Pok Nyi Sekar Sakti ngajawab kalawan daria pisan. Kaula lain culangung oge lain teu ngarti kana tata kasopanan tapi kaula niatna rek milureureuh sabab kaula teh keur aya di setengahing perjalanan di dieu nah poekeun pangna kula kumawani unggah da tadi mah eueuh sasaha alias eueuh nu cicingan nah geuning ayeuna bet jadi aya anjeun. Eta kelong bodas seuri mending ngaguru muni bangun nikmat pisan semurang malah mending kamuriding bulu pundukna Nyi Sekar Sakti harita. Eta kelong wewe teh alias kelong bodas nguriling luhuri Nyi Sekar Sakti sakapung mah atuh jangjangna adek kana tangkal ari panon teu boleh buburilakan. Eta make boga kawani sia manusia manusia nah aya manusia mana lujeng teuing rek naon los ka dieu he manusia ngaran kula Sekar Sakti ningra.
halus pisan eta ngadaan teh manus. Rek naon das gimana? Atau rek kamana? Cek Kelong Bodas nanya deui berjeng nutup sekut ka Sekar Sakti. Kaula teh ti Gunung Tampomas, incuna Pandita Buana Mansur. Ayeuna teh keur aya di tengahing perjalanan kula teh keur neangan Pandita Wisesa nu kagungan padepokan ti Gunung Karang. Gunung Karang. Kelong Bodas ngajenghok panon melohop. Memang bener ka Gunung Karang. Cek Sekar Sakti berjeng tanggah. Kelong Bodas jepte ngomong deui kan awakna ujug-ujug dirorot ser kahandap ngadeukeutan Nyi Sekar Sakti. Turuna ge atuh ngadatangkeun angin niup kalakai kalakara garing anu ngayang di handap. Jiek nincak lemah. Nangtung hareupeun Nyi Sekar Sakti. Atuh menikeun karuaseun Nyi Sekar Sakti teh. Kalayan make gerak refleks supunan netel kana bumi. Julung atuh kangen. Ayah kana dua ringkahna dua deupana. Teu wani deukeut-deukeut jeung Kelong Bodas. Cakakak sakadang kelong harita. Cag para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Kapayuna mah di dia tu baris maju anu ka 63. Hatur nuhun loh kumaha dupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.